Oh, sana kurang ke mana tadi dia, oi. Sekarang ke gebukna ya. Abraham, hanya kata sana ke dia maran. Naon ka pa? Sana ke dia pangjotkeun. Aya wae pan senok isuk-isuk dicopot si apa teh. Ya apa senok teh? Oh, ini ya kehat temok. Panti isuk-isuk ge dipake senok teh. Iya, temok. Aduh, kamana atuh leungit meureun? Teuing. Kumaha juragan ke ngamek ieu can hanges. Oh, kumaha na sanok nawa ya, mana sanok kieu. Ah, ya kita nu digarawe. Santu ketingali nu digarawe teh. Wah, manuk can diparaban ya. Ah, ya udah ketek tuh. Kunaon di barang gawe teh para rahasia wae. Iya, ngentah sanok temok ka kamar sanok kieu. Nah, maneh teh bener atuh minta senok tembok ka dibere senok kopi. Da senok temok mah tereh teuing gaweana atuh geus heubeul ya can dibayar. Ada kasbon atau eno di juragan. Hayang kasbon sabaraha. Deui bikeun ieu senok temok na aya tah. Apa rek kasbon sabaraha mumpung aya juragan. Ah, sabaraha we. Mumpung poe rebo sok di ieu mah. Sabaraha kasbon anu puguh? Minta 2 juta man ya. 2 juta juragan. 2 minggu can dibayar ya. Oke heula. Aya duit tadi aya di salawe juta duit teh. Oh iya aya ieu. Ieu we ulah sakit heula. Nah kira-kira bakal mah iya apa 100.000 kuduaan. Ah, mama himanya biar ngomong aya salawe juta nya mana 100 keduaan. Cepengan heula tuh. Dasar geblek.